Astagfirullahaladzim, kabur ah, sieun euy, nyahan nya mah euy. Gusti, ya elo. Ieu krisis lila di imah pamere kolot. Tapi tengah beungharkeun euy. Pencat meureunna. Iraha tuh maneh jadi duit. Urang mah butuh duit ayeuna teh. Hiji hayang boga kontrakan. Kadua hayang nyandung urang teh. Aduh. Sing guna atuh maneh teh euy. Sing guna lah. Itu guna mah kurang rek teu deui we dina laci heuh. Gusti Allah, ieu mah meureun simbol sigana teh nya keris teh meureun keur diri kuring. Allah. Saha nu butuhan keris ieu nya. Mudah-mudahan we suping geto mah laku aing dulu. Assalamualaikum Mang Ujang. Eta naon mau bangku rek ka mana eta? Rek dijual Mang Ujang tuh. Aya yang beli peas. Kan aing mah sarua susah gini. Aduh. Mang Ujang sehat? Alhamdulillah. Aman. Udah Anun atuh gini. Sing anun atuh. Ya teh Mang Ujang tuh. Naon bae naon. Yang ieu ya. Pae. Sukaan butuh porsi. Untuk pae justru urang teh aya piobroleun ka pae teh. Belum naon ieu kana penting ieu mah. Penting pae kebenaran urang teh pae euy ayeuna teh eukeun. Duit euy, tapi rek pinjeum urang mah. Urang rek ngajual Naon tah? barang antik. Barang antik. Sendok meureun. Lain pae. Lain sendok lain. Lain sendok ieu mah jadi peninggalan sejarah ulut perang leluhur urang gitu. Pas urang rek di ieu teh kaluarkeun lah. Jam-jaman lah urang ayeuna keur aya nu nagih utang lah. Cek atuh kaluarkeun. Kalau Kalau dongeng heuh. Kaluarkeun nya. bener ulang paena kena nya. Jadi urang kabolan euy. Tah, ieu tah barang teh barang atik teh urang teh dijual ka pae teh gitu tah. Anu urang teh. Heeh. Ieu teh keris ieu teh. Ieu teh. Ieu teh keris. Tok tongkol pae. Sakti ieu teh pae. Ieu mah rada curiga ieu mah euy. Ieu pae. Oh, sugan teh eta. Ieu mah antiknya. Nya antik eta. Zaman Belanda ieu teh nya ceritana. Zaman Belanda deui tah mah. Ngait kieu euy. Cobaan deh. Cik. Keris teh. Oh iya teh nya. Asal gaji ieu mah tong kan. Dan keris eta mah loba anu kitu mah di imah get loba. Juga benar pae ieu mah. Cik Serius tah. Mana-mana. Duit lah. Tah dijual. Jadi kali teh sakti air. Ieu mah bener ieu mah. Sakti ya teh pae. Ade ieu mah barang teh. Ieu kagunaanna keur naon cing? Jangan njuk bisa teu. Jangan njuk. Lain nganyuk deui pae gitu. Jangan naon deui tuh. Hah? Jangan naon deui tah. Jangan aja bisa. Oh, ieu teh nya. Aing nganyuk jeung hutang sarua teu. Wah, Kita sakti pae. Ieu teh lamun pae bisi aya nyegat keur dagang keur naon. Tinggal pae mah beureum gitu. Teh bakal jadi berubah. Jadi maka yang pae ada jadi orai, bisanya jadi lele bisa tuh. Bisa lele. Kalau ini lele yang bisa gitu. Cing lamun iya bisa jadi lele, saya dibayar. Dibayar. Heeh. Aya seberapa Mang Ujang? Tong sieun duit mah aya Mang Ujang, kalem ieu. Ai butuh nama lah 10 jutaan lah. 10 juta mah meureun. Sayana we heuh. Tong dietang tah. Amun bener eta jadi lele heuh. Tah. Ya dibayar ku abi tah. Bener ya. Heeh. Tapi udah aya bukti heula. Oh sih. Aya mah pesakan heula we can bukti. Oh kudu dibuktikan. Ya, mana naon kudu bukti. Paenan mulur geura urang buktikan. Aduh, Tah, urang teu dengan bukti. Anu rembag ya. Cik lah. Tah nya. Ya. Pokoknya mah supaya jadi lele. Nah, lewat foto Anda bisa cing ada. Astagfirullahaladzim. Kabur ah. Euy. Walaupun kumaha gitu. Percaya wae ka urang. Tah meunang ayeuna mah. Alah. Yang bayar hutang dibayar tak kurang suka menjelma ka dieu. Nuhun le euy, nuhun euy. Aduh, juga nama ini teh kan itu.